Bikin cimol. Hari ini kita bikin cimol ya guys. Hai hai hai, kembali lagi di vlog sehari-hari bareng Ceku ya. Bahan utama nama biasa we make aci guys. Ngan ieu teh acina teh dah henteu saparapat oge kurang sesa kamari. Purulukan we roiko jeung ladaku mangrah rada aya rasaan. Siapkeun we teflon, terus we bere tas sendok aci teh cayan we satengah gelas. Terus we godog dina kompor. Nah habut make teflon yang arah henteu lengket, biasana aya dino katel biasa mah geuning sok lengketnya, aya dino teflon mah henteu guys. Masak we tah sinarada saat mah siga nyieun lem tah siga kitu nya. Toh siga lem kitu mah langsung we angkat, masukkeun we ka nu adonan aci nu tadi galo-galo sina ngahiji. Terus we galo-galo guys nepikeun ka adonana kalis, namun sakirana kurang acina mah nya tambahan deui we acina. Ieu teh nembe deui barang damel kadaangan kieu teh guys, soalna saminggu ka tukang mah asa sibuk pisan, aya nu hajat teh aya naon teh matak teu kaburu nyieun video nu kararieu teh lah. Tuh ayeuna tah tos kali siga kieu mah nya langsung we buleud-buleud kitu nepikeun ka seepna. Tah guys, namun geus beres kieu mah masukkeun we ka nu minyak tiis, ulah panas minyakna. Masukkeun heula we ka nu tiis, ari biasana mah geuningnya goreng-goreng teh minyakna tos panas, ari ieu mah ulah. Namun tos sadayana kakeueum ku minyak tiis, kakara we hurungkeun komporna. Kade ulah waka langsung dikocekkeun, geus dihurungkeun kompor teh keun we antepkeun heula sinarada ngararambang ka luhurnya. Tah tos kambang ka luhur kakara boleh dikocekkeun. Proses ngagorengna mah dah henteu lila sakedeung we guys. Mun tos ngararambang mah kocekkeun we sakedap, tah antosan we sakedap terus we angkat tos we teu lila. Samarana mah kumaha selera we guys, da ieu mah cemilan budak jadi we asin keju hungkul. Kumaha guys, sok granyeun.